Sampurasun pamiarsa tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan, acara paguneman bag-bagan karohanian anu bakal ngaberkahan pamiarsa sadayana. Pamiarsa Gentra Kahuripan neunget ayeuna bade magunepkeun patali Gusti Yesus sareng Nabi Musa. Dina perjalanan hirup Nabi Musa satacan ngantunkeun alam dunya, nyonong nubuatan anu peryogi kurang diguar danget ayeuna. Nubuatanana patali pisumpingeun saurang nabi sanes anu sami sareng Nabi Musa. Saha nabi eta urang pagunemkeun dina Gentra Kahuripan danget ayeuna. Mohon Pak. Neng Pani kumaha? Namung satacana pamiarsa mangga urang Bandungan kidung rohani anu bade dipidangkeun. Awal kadim keneh pangandika tos dumeneng pangandika jeung Allah sawiji pangandika tehnya Allah pangandika tos mijalma aya dina hirup kumbuh urang sarta kurang sadaya geus kasaksian kamulyaan. Mung sakitu pamiarsa kidung rohani kangge dinten ieu mugia ngajantenkeun berkah kangge urang sadayana. Amin. Amin. Neng Pani pamugi lagu nama janten berkah Mohon. sadayana. Urang tepangan we atuh narasumber urang Pak Purnawan, Pak Pur, Wilujeng Sumping. Wilujeng Agung Sumping nuhun Pak. kangge mutan waktos nu dipasikeun kana acara paguneman Gentra Kahuripan. Kumi pangarsa Gusti. Amin, amin, Amin. amin. Pak Pur angka sumpingan wargi urang sajabi Neng Pani, oge nyondong Neng Nay, aturan Wilujeng Sumping Neng Nay. Urang ngawitan we Pak Pur, Mangga, magunemkeun ieu pokok penting. Mohon bangga. Gusti Yesus sareng Nabi Musa. Lepina ti abdi langkung ti payun. Bangga. Upami urang ngabandungan kitab Pamindo pasal anu ke-18 ayat anu ke-15 Pak Pur. Mohon berarti. Aya perkawis anu peryogi di gua rupina. Kumargi hal ieu mintonkeun hiji hal anu kurang kena dikore. Mohon. Baru diaoskeun Pamindo 18 ayat anu ke-15 anu kieu unggalna. Sabalikna mantena baris ngutus hiji nabi kamaraneh ti bangsa urang keneh cara bapa ayeuna kumaraneh kudu diturut. Numutkeun pangaosan ieu Pak Pur ditegaskeun pisan mantena hartosna Gusti Allah. Mohon. Pangeran. Leres. Ya, baris ngutus hiji nabi kamaraneh. Mohon. Disangemkeun di dieu ti bangsa urang keneh cara bapa kumaraneh kudu diturut. Mohon. Ieu nubuatan dina haraga naon Pak Pur? Urang kedah ningal ti awitna ti pasal anu kahiji tina kitab Pamindo. Kupados urang tiasa ningal dina raraga naon hal ieu
didugikeun ku Bapa Musa. Cobi gara urang tinggal dina pasal kahiji, Mohon. tinggal ayat 3 nawe hungkul. Mohon. Dina tahun ke-40 budalna orang Israel ti Mesir, tanggal hiji bulan 11, Musa nyaurkeun sagala timbalan pangeran anu kumanteuna dipiwarang ditepikeun ka maranehna. Tah, disebutkeun di dia dina tanggal hiji bulan ke-11 tahun anu ke-40 saparantosna bangsa Israel keluar di Mesir. Hartosna kumargi bangsa Israel nyaeta henteu taat ka Gusti, dihukum ku Gusti, janten sakedahna anu perjalanan ti Mesir ka tanah anu dijanjikeun ku Gusti, tanah Kanaan mung perjalanan miminggonan, janten ku Gusti ditunda aranjeunna lebet nyaeta 40 tahun. Tah janten ieu hartosna dina waktos generasi anu tos dewasa keluar ti Mesir atos pupus sadayana kantun generasi enggal. Tah padahal pangandika Gusti, panuyun ti Gusti, mujizat-mujizat anu dipidamel ku Gusti, kasaksian kaalaman ku generasi anu sepuh. Kumergi kitu Bapa Musa mekelan ka generasi anyar sateu acan meuntas. Kumergi ieu disapeuntaskeun walungan Yordan. Janten dibekelan di balikan deui kumergi kitu disebut ge pamindo. Mindo sajarah suci kumaha anu tos kaalaman ku generasi nu ti payun supados henteu janten dibolaikeun supados aranjeunna tiasa ngartos oge kumaha Gusti nulungan aranjeunna, ngaping aranjeunna, nang tayungan aranjeunna, nyekapan aranjeunna, tapi sepuh-sepuhna henteu taat. Salajengna saparantos didugikeun kitu sagala rupi perkawis, patali sareng hukum, patali sareng tata ibadah, patali sareng kumaha sakedahna engke generasi ieu saatosna dugi ka nagara anu dijanjikeun sataun 3 kali pamegetna kedah angkat ka hiji tempat anu ditangtoskeun engke diadegeun bait suci. Kitu oge patali sareng berkah sareng kutuk, patali sareng nikah, segala rupi perkawis anu kedah di Bandungan. Tah, tapi Bapa Musa tos terang yen anjeunna henteu tiasa ngiring lebet. Kumargi anjeunna oge aya cacadna. Dina waktos anjeunna nampi protes zaman kiwari mah demo panginten ti generasi anu sateu acana kumargi teu aya cai aranjeunna tos hanaang. Tah Musa oge janten emosina naik gitu kumargi keheul oge panginten ka jalmi eta ku Gusti dicarioskeun yen kumargi anjeunna henteu tiasa ngajagi emosi janten teu tiasa lebet teu kenging lebet. Tah ieu lajeng aya hiji nubuat disanggepkeun anu tadi di aos teh ya. Nubuat ieu disanggepkeun yen Gusti bakal ngutus nabi ka maraneh ti bangsa urang keneh cara Bapa. Tah ieu patali sareng urang upami tiasa ninggal anu cara sapertos Bapa Musa midamel sakitu seueurna mujizat-mujizat dugikeun ka Mesir oge amuradul ku mujizat-mujizat Gusti ngalangkungan Bapa Musa nyata Gusti Yesus Kristus janten ieu patali sareng Gusti Yesus rongeun kepayun tebih tah di dieu tos dibekelan yen aranjeunna kedah anut komode Gusti Yesus mah kapan papur rada tebih teuing nya. Nah sanes maksudna Yosua gitu anu neraskeun kapamimpinan sanes kadinya nya. Kumargi upami Yosua henteu katalahna sapertos nabi tapi ieu anjeunna kapimpinan secara sosial anu neraskeun nuyun ngaping nyarengan bangsa mentas. Tah janten anjeunna disebutkeun badega ti Musa tapi ieu mah hiji nabi sadarajat sareng Nabi sadarajat Musa gitu nya. Kewenanganna, kakiatanna, kamampuanna malih malangkung nyata ieu patali sareng Gusti Yesus engke pijagaeun memang pijagaeun rada tebih tapi ieu anu dimaksudkeun ku Bapa Musa anu buat ieu patali sareng raragad mekelan bade meuntas patali oge sareng nubuat yen engke bakal disumpingeun ieu nabi anu kawasa kagungan kawibawaan
kagungan kewenangan anu luar biasa. Gitu memang. Tapa kan numutkeun ayat anu nembe di aos teh. Eta nabi teh sareng sami sareng Nabi Musa. Tah naon samina antawis Nabi Musa nuhun sareng Gusti Yesus Pak. Kedah samina teh sanes sami tertentunya tapi sami nu aneh gitu tah. Paling sakedik upami urang nalungtik aya genep persamian. Anu kahiji dina waktos dibabarkeunana. Dina waktos Bapak Musa dibabarkeun aya dekret ti Firaun yen sadaya putra pameget ti bangsa Israel kedah tekenging diantep hirup kedah ditumpes kumargi waktu sarita bangsa Israel parantos seueur teuing agung teuing janten aya kahariwang ti bangsa Mesir kumargi kitu kangge ngirangan jumlah pendudukna orok pameget tekenging dipiara kedah ditelasan janten aya ancaman dina waktos orok keneh kitu oge Gusti Yesus dina waktos Gusti Yesus dibabarkeun aya ancaman ti Herodes kumargi Herodes inggis yen ieu teh komoditos disaurkeun ku orang Majus dina Injil Matius bakal jeneng janten raja janten anjeunna hariwang kumargi kitu anjeunna ngaluarkeun dekret yen sadaya murang kali ti Yosua 2 tahun kahandap eta kedah oge di rogahala eta kasamian anu henteu aya dina kalahiran anu sanes gitu. Muhun janten eta dina sajarah teu aya Pur nu sami gitu tah teu aya anu ngalaman saperti itu tangtos seueur anu ngalaman ancaman tapi henteu jeneng janten nabi anu janten nabi teu aya deui anu sapertos kitu anu kadua kasamian anu kadua dina hal ieu nyaeta aranjeunna disalametkeun ka Mesir Gusti Yesus diungsikeun ka Mesir dipiwarang ku malaikat Gabriel ka Bapak Yusuf supados ngungsi ka Mesir Bapak Musa oge diungsikeun ka komo deui ieu mah ka istana Firaun Mesir kumargi anjeunna secara ajaib diangkeun putra ku salah sawios nyaeta putri Firaun janten we tiasa lebet ka sami-sami kantos ngancik di Mesir gitu ieu gitu. kasamian nu teu dipilih ku nu sanes nya disalametkeun lajeng dugikeun ka tiasa salamet tina eta dekret anu katilu dua nana bangsa Israel kumargi dina ayat ieu disanggemkeun ti bangsa urang sanes ti bangsa sanes ti bangsa urang janten dua nana Musa ti bangsa Israel mung benten suku Musa tina suku Lewi Gusti Yesus ti suku Yehuda tapi oge dua nana oge nungtun nuyun secara satu acan ngadeg aya keimaman Musa oge sapertos imam ta Gusti Yesus oge engke disanggemkeun sapertos imam numutkeun urutan ti Melkisedek sanes numutkeun ti Lewi ta anu kaopat kasamian anu kaopat dua nana sateu acan sapinuh waktos ngalayanan Gusti nyiapkeun diri di gurun keusik Musa ngungsi kumargi anjeunna kaancam ku Firaun saparantosna anjeunna ngangken yen dirina orang Israel janten Firaun oge bendu janten bade di rogahala tapi anjeunna kabur ka gurun keusik dukeun ka Sinai tah Gusti Yesus Kristus oge disanggemkeun dina Matius pasal 4 sateu acan sapinuhna ngalayanan oge nyiapkeun diri di gurun pasir guru sagara keusik cenah kitu anu maksudna teh doa puasa teh puasa 40 dikeun ka 40 dinten Gusti Yesus Kristus janten dua nana nyiapkeun diri sareng tempat anu disebat sagara keusik padang gurun gitu nah anu kalima ieu anu luar biasa teu aya nabi atanapi badaga Gusti sapanjang kasaksian perjanjian lawas sareng perjanjian anyar anu bindamel mujizat sakitu seueurna luar biasa seueurna Musa kalebet seueur mujizatna Gusti Yesus langkung seueur deui teu kaeta
leres-leres teu kaetang. Malih mah aya mujizat anu luar biasa anu dipidamel ku Gusti Yesus Kristus anu tos maut tiasa gugah deui. Musa rupi-rupi. Amin. Naha cai janten getih, naha rametuk teh, naha sabulah janten caang sabulah poek eta nagara Mesir. Ieu mujizat-mujizat nu dipidamel ngalangkungan panangan Nabi Musa. Teu aya babandinganana. Janten nembe Gusti Yesus Kristus midamel seueur kamujizatan. Tah anu puseurna pisan nyaeta patali sareng Paskah. Ya dina raragan Paskah peristiwa orang-orang Israel kumargi sanaos tos diburak-balik ku sagala rupi mujizat tetep teu diwidian. Kangge kaluar ngantunkeun nagara Mesir kumargi bangsa Mesir meriogikeun tanah gina kangge ngawangun. Tapi diwates jumlahna. Nah, tapi dina saparantosna putra-putra cikal bangsa Mesir tewas ku peristiwa Paskah teh jaten anjeunna tiasa dibidian keluar kumargi sadaya jalmi ataupun putra-putra cikal orang Israel teu aya nu pupus. Kumargi parantos aya lambangna tina getih domba teh. Ieu mangrupi oge nu buat patali sareng pengalaman anu langkung luar biasa di alaman ku Gusti Yesus Kristus nya Paskah perjanjian anyar. Nyaeta Gusti Yesus Kristus pupus kangge nalangan urang sakurul jarmi anu percantan ka anjeunna kumargi getih Gusti Yesus Kristus disanggemkeun dina Yohanes 1:28 yen anjeunna teh anak domba Allah saurna. Kurban anak domba Allah anu percantan ka anjeunna urang oge nampi kasalametan. Gitu. Jadi biasa disebutkan yang kasamianana henteu umum gitu nya, ya kasamian anu memang spesial anu mung aya di Nabi Musa sareng Gusti Yesus. Paling sakedik aya genep tangtos urang ditalungtik deui langkung seueur. Kitu kita. Tapi kieu Pak, Nabi Musa jalmi sajati. Nah, Gusti Yesus Gusti sajati. Tangtos benten kan Pak, kumaha ngeceskeunana. Leres pisan yen Bapak Musa jalmi sajati. Aya sepuhna, ibu ramana aya dibabarkeun, dicatet hal babarna di Mesir. Sanaos salajengna anjeunna papisah sareng bangsa Israel kumargi anjeunna diageungkeun, dididik di istana. Sanaos anjeunna salajengna kabur kumargi katohyan yen anjeunna sanes orang Mesir tapi orang Israel. Gusti Yesus Kristus tangtos urang percanten numutkeun kasaksian boh perjanjian lawas nubuat-nubuatna kitu oge langkung eces dina perjanjian anyar yen anjeunna nya Gusti ku anjeun anu nyandak rupi jalmi. Tapi tangtos Gusti Yesus henteu aya anu nyamian sareng anjeunna hiji-hijina pribadi anu sebatkeun pribadi 200%. 100% ilahi, salajengna 100% insani. Kumargi cobi urang awas gerak dina Injil Yohanes. Dina Injil Yohanes pasal nu kahiji cobi pangaoskeun. Ari nu disebut pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun. Pangandika sasarengan sareng Allah, pangandika sarua jeung Allah. Tah kitu sanes. Anu dimaksud pangandika engke urang tiasa ngaos dina ayat 14 sareng ayat 18 na nyata Gusti Yesus. Gusti Yesus nyata disebut pangandika. Pangandika anu jumeneng. Sanes pangandika anu diserat tapi pangandika anu jumeneng. Janten dina perjanjian anyar aya dua rupi pangandika. Pangandika anu jumeneng sareng pangandika anu diserat. Tah ieu pangandika teh nyata disanggepkeun sasarengan sareng Allah tapi oge pangandika teh Gusti Allah ku anjeun. Ieu patali sareng Tritunggal. Kumargi kitu urang secara teologis nyindepkeun yen pribadi Gusti nya eta Tritunggal. Leres eta ilahi. Tapi cobi awas ayat 14 na. Pangandika teh terus mijalma jadi manusia. Hirup di kalangan urang, jembar kurnia, jeung saestu sifatna, tur mulia kaayaanana. Sarta kamuliaanana teh tembong ka urang kamuliaan tinu jadi rama ka putra tunggal. Tah kitu sanes Gusti Yesus anu disebutkeun tadi pangandika saurna
mijalma. Ya dina terjemahan bahasa Sunda sadidinten disanggamkeun mijalma. Hartosna mijalma nyaeta nyandak rupi jalmi persis 100% sapertos jalmi kumargi kitu ditegaskeun deui di dieu hirup di kalangan urang. Sasarangan sami sareng jalmi nu sanes dibabarkeun. Diageungkeun ku sepuh anu janten pamayungna nyaeta Bapak Yusuf ku ibuna anu ngababarkeun kumargi kapilih Ibu Maria janten ibu anu ngandeg sareng ngababarkeun Gusti Yesus Kristus. Tah anjeunna janten 100% jalmi numutkeun ieu sami-sami jalmi. Tah patali sareng kanabianana Gusti Yesus Kristus salajengna engke dipasihan gelar nyaeta Mesias. Mesias dina bahasa Yunanina disanggemkeun Kristus. Hartosna Mesias teh jalmi anu diauban. Tadi auban dilantik di auban mung aya 3 golongan nyaeta raja, imam, nabi. Gusti Yesus kalebet nabi oge di dieu. Tapi oge raja. Kumargi engke anjeunna bakal sumpingeun deui kangge kadua kalina sadaya saurna ye tuur bakal deku sumembah ka anjeunna. Tapi anjeunna oge imam sanes ngurbankeun kurban seba kangge nyalametkeun atanapi panghampura dosa sapertos imam-imam biasa tapi nyebakeun dirina ku anjeun. Tah ieu janten Gusti Yesus minuhan sanes kapungkur aya anu janten jeneng raja, aya anu imam, aya nu nabi. Tapi Gusti Yesus gelarna Mesias, hartosna raja, imam, nabi. Janten ieu patali sareng leres patali sareng Gusti Yesus Kristus nu buat ieu anu nyeples sareng hal anu didugikeun ku Bapa Musa tadi. Kitu menten. Pak, kieu dina kitab Pamindo 3:4 ayat 10 cubi orang tinggal. Sobi. Di Israel tacan aya nabi anu saperti Musa anu dicandak sasauran papayun-payun ku pangeran. Tah saurna teu aya deui nabi sapertos sasauran papayun-payun ka pangeran. Tah naon hartosna Pak? Waktu sarita ayat ieu diserat patula patali sareng pupusna Bapa Musa. Janten ieu ngawitan ayat kahiji pasal 34 ieu nyarioskeun upami kangge bahasa kiwarinya panginten kangge ngemut jasa-jasa kangge nitenan naon bae anu dipidamel ku Bapa Musa. Janten Bapa Musa disanggemkeun kaunggulanana teu aya nabi anu sapertos anjeunna dugikeun ka papayun-payun sareng Gusti tiasa ngadugikeun syafaah sareng Gusti eta katingal dina pangalaman kasajarahan sajarah orang Israel hiji waktos orang Israel nyaeta henteu taat midamel hiji patung nyaeta anak sapi disanggemkeun yen teh lambang Gusti anu nuyun aranjeunna kaluar ti Mesir. Musa waktu sarita lami pisan henteu lungsur umur 40 dinten 40 wengi aya di Gunung Sinai. Janten aranjeunna wah ngayakeun pesta-pesta kangge sumembah ka eta patung. Tah Gusti bendu ieu bangsa bade ditumper, bade ngawitan deui ngalangkungan turunan Musa. Musa alim, kumaha cenah upami kitu engke diserat dina informasi dina catatan kasajarahan yen bangsa Israel dikeluarkeun ka ti Israel ka gurun Keusik bade ditumper ku Gusti. Janten anjeunna nyarios langsung. Saur Gusti nya sok we cenah angkat tapi moal disarangan deui. Anjeunna alim. Moal angkat cenah upami teu disarangan ku Gusti. Malaikat cenah nu nyarangan saur Gusti teh. Alim hoyong ku Gusti ku anjeun. Ya yuk nyarios payun-payun sapertos kitu aya dialog anu luar biasa tangtos ieu hiji hubungan anu luar biasa raketna antawis Gusti Allah sareng Bapa Musa. Kumargi kitu disanggemkeun dina ayat anu nembe di awas pasal 34 ayat 10 teu aya nabi anu sapertos kitu saurna. Memang teu aya deui nabi anu sapertos kitu waktu sarita teu can aya. Benten sareng Gusti Yesus Kristus mah kumargi anjeunna Gusti ku anjeun.
Gusti ku anjeun anu jeneng anu tadi sanggepkeun pangandika anu jumeneng anjeunna lungsur ke alam dunia ieu tapi nyandak rupi jalmi. Janten dina waktos nyandak rupi jalmi 100% jalmi anjeunna oge ngaraos lungse hiji waktos anjeunna ngaraos lapar ngaraos sanaang anjeunna dikaniaya leres-leres aya tangtos kanyeri sagarupi itu 100% jalmi. Dina waktos kaayaan 100% jalmi sami sareng Bapak Musa. Sami hal anu didugikeun dina nubuat tadi anu parantos ku urang digunemkeun. Tapi di dieu disanggemkeun dina pasal 34 ieu dugikeun ka waktos eta kitab diserat teu acan aya nabi anu sapertos Bapak Musa. Anu tiasa papayun-payun nyarios sapertos raket pisan hubunganana, endah pisan hubunganana, kumawantun nyarios, nawis nya tiasa disanggemkeun panginten nyata safaah ngadugikeun safaah kangge bangsa. Bangsa Israel anu parantos sakedahna dihukum tapi dibela ku Musa supados dihapunten supados disarengan nah panyerang ti Gusti teh peryogi pisan kumargi numutkeun keyakinan Bapak Musa upami bangsa Israel teh disarengan teu aya bentenna sareng bangsa-bangsa sanes anu ngabentenkeun bangsa Israel sareng bangsa Mesir sareng bangsa-bangsa sabudereunana anu kalangkungan tina perjalanan ti Mesir ka tanah anu dijanjikeun perbentenanana nya eta disarengan ku Gusti. Patali sareng adeg pangadegna jalmi sami kaum sami tapi ieu kaum benten kumargi disarengan ku Gusti. Kumargi kitu kangge Bapak Musa peryogi pisan disarengan ngadugikeun eta safaah. Dinten kitu Nuhun Pak. Hatur nuhun Pak Pur. Kangge pederana memang paguneman urang perkawis Gusti Yesus sareng Nabi Musa ieu sajabi ngebrehkeun ka urang yen anu dinubuatkeun ku Nabi Musa teh sanes sambarangan jalmi. Amin. Tapi jalmi anu kagungan carita khusus sareng kasamian khusus anu urang tiasa ningal dina kitab suci ieu mung Gusti Yesus anu tiasa nyumponanana. Tapi oge maparin pangajaran ka urang upami urang nalungtik pangandika Gusti ulah istilahna dicomoti dia tina paguneman urang ninggal tina pamindo aya katerangan anu tiasa ngebrehkeun ka urang ieu teh perkawisahan. Hatur nuhun Pak Pur. Sami-sami. Tah kitu para wargi sadayana paguneman urang danget ayeuna pamugi naon rupi hal anu digunemkeun danget ayeuna namihan pangarti nambahan pangabisa urang tiasa terang kana kasajatian tina bebeneran. Pamiarsa saparantos ngabandungan paguneman nembe aya patarosan anu bae ditaroskeun ka pamiarsa sadayana. Kintunkeun walaranana ka alamat nu ditayangkeun di layar kaca. Patarosanana naon bae kasamian antawis Nabi Musa sareng Gusti Yesus. Naon bae kasamian Nabi Musa sareng Gusti Yesus anu digunemkeun dina acara ieu. Pak Pur urang pungkas dina doa bae supados naon nu dipedal kurang janten berkah. Mangga urang sami-sami ngadoa. Hatur rebu nuhun Gusti kangge paguneman danget ayeuna anu mukakeun rahasia kangge abdi sadayana supados abdi sadayana uninga saha jalmi saha nabi anu dinubuatkeun teh. Nuhun wagung nuhun pamugi naon rupiah anu dipedar janten berkah oge kangge wargi-wargi sadayana. Amin. Berkahan sadayana wargi-wargi nu sami ngabandungan pamugi aranjeun oge tiasa uninga kana bebeneran. Pandasan pangdoa disambat sangsunkeun dilebat asmana Almasih Yesus Kristus. Amin. Amin. Hatur nuhun Pak Pur. Sami-sami. Neng Pani. Nuhun Bapak. Sareng Neng Ai. Geus ngaberkahan.